Kuring kali rekrengan sadayana dina mangurmikeun ieu hiburan yang dihapuskan oleh saking agungna lebih khusus pangten ieu atuh anu gaduh alpuka Zaibul Maqasid pangten gaduh cacarekan khususna ieu kamurang kali saeueuh minggu teh mah kamurang kali atos dihitan atau kebersihan pangten anjeunna gaduh cacarekan hoyong di hibur pangten kumaurbikeun ieu kesenian tadu begituna pangten sing cupar dina kewajiban anu pantos dijagikeun dina janten hiburan urang maklum urang sadayana urang kali anu wastana Muhammad Fahri mudah-mudahan sakali deui ieu sing dipanjangkeun yuswana dijemparkeun kahirupanana oge sing diagungkeun rezekina oge sing dijantetkeun janten urang kali anu soleh disebut kali anu waladun sahihun anu sae ka ibu kali karamana oge turut tumbuh kana agamana oge panginten paminama dina anu dikaya urang kali sing aya dina Allah Subhanahu wa taala. Oge sateatsana panginten ieu prung oge khususna ka Bapak RT na oge kali Bapak RW na anu kesimpul di hormat boh pilih temang bade aya anu dinisankeun sapatah nepi dua patah kata sateatsana ieu pangten kawitan sumangga pangten diantos kusimpuring di ieu anu parang aya PRW aya PRT na turupina pangenten supados ieu teh nyangkolong ti kana waktos di acara hiburan urang kawitan oge simkuring teu oleh kanu seneng karena ieu kesenian oge-oge sing salamet anu nonton oge salamet anu ditongtonna simkuring sedang hibur mudah-mudahan hiburan teh sing aya guna kali mangpaatakeun urang sadayana rupina ti simkuring pembukaan nu salah kadarna di atas nami pangten ieu pengurus atawa pimpinan tina kesenian rupina maseureun ti kasangam rupina mung sakitu akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, panginten dina buka urang buka ku kidung buhunnya warisan tina nenek moyang urang sadaya tapi begitu namun ditanyakeun ka Ibu Sene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa beragam, jangan